Ayo dulur, kararungkul di dilur. Aduh, nempangkeun ka orang dia ya. Aduh, sampurasun dulurnya. Ayo kumpul. Salah diuk aing. Ayo kumpul lur, kumpul. Aduh, Bapak. Ay. Nah, itu geuning aya ih jelema teh kuru-kuru teuing geuning. Tolongan, Bapak. Ih, ka dieu yap dongkap kasep, ka dieu. Aduh, tolongan abi arodang, Pak. Aduh. Nah, sia kunaon sia teh? Disiksa di alam kubur. Oh, Bapak. Matak eta atuh. Matak di dunya mah ulah sombong, naon udah rek disombongkeun di dunya. Dunya mah lain udagan deuleu. Akhirat udagan urang mah. Ya kumaha jakal Bapak deuri, Pak. Heeh, geus diuk karek kabada yeuna. Anya kieu we neneangan ieu ya. Neneangan tempat tiis, Pak. Aduh, heeh diuk di tukang diuk. Kemana batur calukan? Mangga, Pak. Di tukang diuk, bul ka tukang. Aduh. Batur kumpul. Abi di dieu ieu Pak calitna. Di dinya diuk. Aduh. Salatullah salamullah. Tuh si haji kayak haji ka dia tuh. Alatoha Rasulillah. Aduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji, nembe dongkap. Terus di mana wae eta teh? Biasa we kieu ngeneneangan ye. Neneangan pinuiteun euy, pareaneun eueuh beak ayeuna mah. Nepangkeun ah. Geus diuk di dinya diuk. Ka Haji teh geus barap poe eta teh. Aya 3 minggu mah meureun. Naon wae di ditu, hayang nyaho da aing macan ka ditu. Rame di ditu mah ye, endog ge di ditu mah musim panas gitu kudu ngagoreng endog mah di ditu. Ditunda we di nu pasir meureun nya. Asak teh endog. Lain asak jang kajejek ontak deuleu. Ieu sia teh balik Haji teh diuk. Punten. Ya, diuk di dinya teh. Aduh, lur, kumpul. Aduh. Awas tuh Ji, jelema mabok Ji. Anjing jelema mabok nyumput aing nyumput. Hajina pindah ka dia, Haji pindah. Di mana jelema mabok? Itu awas Hajina awas. Aduh, astagfirullahaladzim, jang dosa eta teh jang nya. Geus pindah-pindahkeun antep urang waraku kula. Aduh. Ada tolong. Ka dia. Aduh. Liar aduh. Aduh, sia mabok naon di jelema teh. Aduh. Liar bos pusing pokona mah moal kabayang ku si Obos euy. Ai sia mabok naon? Vodka. Lain vodka anjing lah naon teu ngalalarti vodka euy. Iya meureun anggur merah meureun. Naon anggur merah anjing lain. Arak, Jack Daniel lain. Mabok naon atuh sia? Ieu mabok marimas, Bos. Ye si anjing marukana marimas mabok meureun. Apan dioplos anjing dengikeun heula perkarana atuh ai sia teh bodogong teuing anjing di poldaran ya. Gas. Diuk. Balik sia bae. Aisyah teh pasti aya lantaranana mabok teh. Hakim geus negeskeun naon rupa hal kejadian teu bisa jadi tanpa sabab. Naon sababna sia mabok? Aduh, diputuskeun Bos ku kabogo Bos. Teu ngeunah aing Bos, kabayang ku si Obos. Aduh. Kabayang Bos, aing mah kumaha kitu kieu ge aing menganturkeun. Awewe aing gawe aing nu ngajemput subuh-subuh ge aing menganturkeun manehna.
ningali aing balik gawe teh janur kuning melengkung bos. Udah melengkung janur kuning kabayang Gusti Allah bos bobogohan 5 tahun bos. Lantaran mabok kieu teh aing frustasi bos. Moal kabayang Gusti Allah bos jadi hate bos. Lamun kitu mah tuh pik eta teh Allah teh tenentukeun jodoh jeung maneh meureun. Pangna kitu teh lain jodoh meureun. Kene angan deui atuh awewe mah. Sia teh lain jodoh mah keun we antep. Haji mah cicing di podaran ku aing si Haji. Cicing ji ulah pipileun kana urusan aing lah. Cicing. Bos bade diinum heula bos. Sok cik. Lain aing yang mabuk kieu teh aduh panas-panas kitu. Aduh. Kebayang bos nyeri hate pokona mah bos. Nasa kabogoh sia gitu. Anu sinetron teh aningan anu sok jeung si Boy eta kabogoh aing teh anjing dikawin anjing. Oh si Repa kabogoh da beneun. Heeh anjing si Repa aduh kawin jeung batur anjing aduh. Sing sabar. Aduh teungeuna bos sing sabar. Teungeuna lain sabar. Sabar atuh anjing sia teh. Teungeuna aing teungeuna. Aduh jadi hate bos jadi hate. Bade indit heulanya bosnya. Jik itu indit. Punten bos. Baga. Hey. Naon bos? Di mana ge lempang mah maju ulah mundur. Jeung naon maju bos manehna ge geus dikawin batur bos. Aduh. Nepi ka kitu anjing sia nya. Aduh. Lain eta teh budak di mana teh tara pasantren jiga eta budak tara ieu tah. Kondekeun atep lah. Lain eta mah. Soalna Ji, di Indonesia mah kudu nuturkeun budaya. Pan beungar luas negara Indonesia teh ku budaya. Pan cek bahasa Sunda teh mah. Martabat hiji bangsa bisa diukur ku budayana. Heeh bener. Sia geuning pinternya. Tuh awas tuh budak keur ngaroko tuh awas tuh. Belah ditu tuh. Aduh aya keneh di wae. Saha teh Ji? Moal salah yeuh. Moal beres Ji. Moal beres saya pindah aja dah ke tukang pindah. Aduh. Punten Ji nya aduh. Aduh kan yap linggi. Udud dulu uy. Hihihi udud. Aduh. Nu penting mah udud. Tingalikeun aing ngarokok. Ngeunah anjing ngarokok teh. Ye dengekeun ka jenteng pamajikan teu kaparaban ge. Aya rokok mah geunah anjing kabayang. Tingalikeun aing ngarokok ye. Moal buka rokok siapa ya? Siapa tukang nyokotan pamanjer wae tuh dah ge. Tingalikeun aing ngarokok ngeunah asa di surga tingalikeun. Tarokok tak kenyota. Tingalikeun aing ngarokok jeleu. Ngeunah ngarokok mah teu euy. Sugan anu hayang